Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna murang kali ibu anu soli sareng soliha? Bagaimana kabarnya anak ibu yang soli dan soliha? Mugi-mugi diparinan kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu ieu urang munggaran diajar bahasa Sunda kelas hiji dina pangajaran kahiji. Minggu ini kita akan bertemu untuk belajar bahasa Sunda kelas 1 di pembelajaran pertama. Dina pembelajaran kahiji, urang netelakeun diri sorangan. Untuk pembelajaran pertama, kita akan mempelajari tentang diri sendiri. Naon wae anu dinetelakeun dina pembelajaran diri sorangan? Apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran diri sendiri? Sameme urang netelakeun pengajaran bahasa Sunda. Sebelum kita belajar pelajaran bahasa Sunda, mangga disiapkeun heula buku sareng alat tulisna. Silakan disiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Tong hilap buku pangrumat bahasa Sundana. Jangan lupa buku pangrumat bahasa Sundanya. Atos disiapkan alat tulisna sareng bukuna. Sudah disiapkan alat tulisnya dan bukunya. Sateu acan urang diajar dinten ayeuna, urang maca doa sateu acan belajar heula. Sebelum kita belajar hari ini, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mangga angkat pananganana sasarengan. Silakan angkat kedua tangannya bersama-sama. Ngadua dimulai, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Urang munggaran mimiti dina paniten basa. Kita akan memulai di pembelajaran yaitu mengamati bahasa. Di buku ieu halaman kedua ayat 3 kalimah. Di buku ini halaman kedua ada 3 kalimat. Yang pertama yaitu hidup ayeuna kelas hiji. Kalian sekarang kelas 1. Kalimat yang kedua, sameme jeung sarengsena diajar sebelum dan sesudahnya belajar. Kalimat anu katilu, kalimat yang ketiga, biasakeun ngadoa heula. Biasakan berdoa terlebih dahulu. Ya. Biasakan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Perlu diperhatikan ya. Ketika kita akan memulai belajar, harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dan jangan lupa membaca doa sebelum dan sesudah belajar terlebih dahulu. Di dieu aya contoh-contohna. Di sini ada contoh-contohnya. A. Maham gambar. Yang A. Memahami gambar. Regepkeun pituduh Bapak Ibu guru hideuk. Diperhatikan yang dijelaskan Bapak dan Ibu guru kalian. Pek bari titenan gambarna. Silakan sambil diperhatikan gambarnya. Aya gambar nomor kahiji, ada gambar nomor yang pertama. Nyaeta yaitu calik sidakep.
Kamu duduk rapi di atas kursi dengan tangan dilipat di meja. Gambar anu salajengna, gambar yang selanjutnya. Ngadua di kawitan. Berdoa dimulai. Ketika berdoa dimulai, usahakan posisi kepala agak ke bawah agar berdoanya khusyuk. Gambar anu salajengna, gambar yang selanjutnya. Ngadua rengse, berdoa selesai. Gambar anu salajengna, gambar yang selanjutnya. Diajar di kawitan. Belajar dimulai. Dari urutan gambar yang keempat tadi adalah urutan kesiapan kita sebelum memulai pembelajaran. Titenan gambar di handap. Silakan dilihat gambar yang ada di bawah. Tuduhkeun bagian awakna terus ucapkeun ngaranna. Silakan dilihat bagian badannya terus diucapkan namanya. Di dieu aya gambar, di sini ada gambar dampal. Dampal anu hartina telapak kaki. Gambar anu salajengna di dieu aya mumuncangan. Gambar yang selanjutnya di sini ada mumuncangan anu hartina yang artinya mata kaki. Gambar yang selanjutnya, gambar anu salajengna aya ada bitis anu hartina bitis yang artinya betis. Gambar anu salajengna, gambar yang selanjutnya dengkul atau tuur. Dengkul atau tuur anu hartina yang artinya lutut. Gambar anu salajengna, gambar yang selanjutnya sampean atau suku. Anu hartina sampean atau suku yang artinya kaki. Gambar anu salajengna, gambar yang selanjutnya aya ada dada. Anu hartina yang artinya masih sama ya, dada. Gambar anu salajengna aya gambar yang selanjutnya ada rema atau ramo. Anu hartina yang artinya jari. Gambar anu salajengna, gambar yang selanjutnya aya ada panangan atau leungeun. Anu hartina yang artinya tangan. Gambar anu salajengna aya gambar yang selanjutnya ada angkeut atau gado. Anu hartina yang artinya dagu. Gambar anu salajengna aya gambar yang selanjutnya ada lambei atau biwir. Anu hartina yang artinya bibir. Gambar anu salajengna, gambar yang selanjutnya aya ada waos atau huntu. Anu hartina yang artinya gigi. Gambar anu salajengna aya gambar yang selanjutnya ada pangambung atau irung. Nu hartina nyaeta yang artinya yaitu hidung. Gambar anu salajengna aya gambar yang selanjutnya ada taar atau tarang. Anu hartina nyaeta yang artinya yaitu kening. Gambar anu salajengna aya gambar yang selanjutnya ada cepil atau ceuli. Anu hartina nyaeta yang artinya yaitu telinga. Gambar anu salajengna aya gambar yang selanjutnya ada soca atau panon. Anu hartina nyaeta yang artinya yaitu
mata. Gambar anu salajengna aya gambar yang selanjutnya ada mastaka atau sirah. Anu hartina nyaeta yang artinya yaitu kepala. Gambar anu salajengna aya rambut atau buuk. Anu hartina nyaeta yang artinya yaitu rambut. Gambar anu salajengna aya gambar yang selanjutnya ada halis. Anu hartina nyaeta yang artinya yaitu alis. Satu acan ngarengsekeun pangajaran dinten ayeuna, Ibu gaduh tugas pikeun murangkali anu soli sareng soliha. Sebelum kita mengakhiri ke pembelajaran kita hari ini, Ibu punya tugas untuk anak soli dan soliha. Tugasnya yaitu mangga murangkali ngerjakeun tugas di buku paket Pangrumat Basa Sunda halaman genep nyaeta nyocokeun bagian anggota awak ku cara merengaran bagian anggota awak anu dipasihan tanda panah nu pantes pikeun ngaran anggota awakna. Di foto kirim via WhatsApp Japri Bumila. Silakan Anda mengerjakan tugas di buku paket Pangrumat Basa Sunda halaman 6 yaitu menyocokkan bagian anggota tubuh dengan cara memberikan nama untuk bagian anggota tubuh yang diberi tanda panah sesuai dengan nama anggota tubuh tersebut. Di foto dikirim via WhatsApp Japri Bu Guru. Alhamdulillah pengajaran dinten ayeuna tos rengse. Mugia murangkali maham kana pangajaran anu ku Ibu atos disampaikan. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak solih dan soliha mengerti pelajaran yang Ibu sampaikan. Hatur nuhun Bumila ucapkan. Terima kasih Bumila ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.